bener teh. Ketika ayeuna urang digantungkeun maut ke seseorang nu memang ieu seseorang teh adalah merupakan sosok dicontoh, sosok figur urang, bisa dituturkeun, bisa dikolotkeun. Ketika datang rajaban pangheulana, nomok rajaban mehnana nu pangheulana, ketika ngabangun masjid pangheulana, dina berjamaah barisan pangheulana, jeung batur akur, jeung tatangga, jeung baraya tara-parasea, kari-kari maut ti heula diumumkeun ayeuna dina sapeker inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka seketika warga masyarakat nu ngareuneuh karena kematian orang tersebut hati langsung bergetar, merasa sedih, ngerasa ditinggalkan, bahkan setahun ieu mah jadi kunaon, bahkan setahun eta jalmina parantos teu aya tapi namana masih dikenang, merasa kehilangan ke orang tersebut. Laras aya nu kitu inungna baheula mah urang teh keur aya si anu mah masyaallah mun rek rajaban, mun rek muludan geus teu lieur-lieur. Baheula mah keur aya si anu mah ketika datang ayeuna sholawatan ka madrasah sapeker pangheulana be disada ngabejaan. Baheula mah keur aya si anu mah lamun ayeuna kitu waktu ayeuna nomok teh geus tara ka ditu ka dedi beges bae ku eta be eta. Tapi ayeuna mah geus uluh makarasa. Masya Allah. Bayangkeun Pak, ketika memang sosok urang hirup di muka bumi selami dipaparinan kesempatan ku Gusti Allah selalu menebar kebaikan. Ketika urang tos aya di alam barzah sabulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, nama urang di dunia masih dikenang ku tatangga jeung baraya, ditangisi ku anak jeung keluarga. Bahagia apa urang aya di alam barzah. Katakan cek paribasa kolot, mau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Abdi rek naros lamun urang ieu ti alam dunya rek balik ka Allah menuju alam akhirat rek ninggalkeun naon. Bisa teh kari kitu menyari mau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, ai urang maot bet ninggalkeun hutang. Jol ngarudetkeun. Assalamualaikum atuh. Nu kadua ieu nu paling bahaya ketika cetrek sapeker disada kelewung pengumuman innalillahi anu bin anu telah berpulang ke rahmatullah. Aibok teh cek tatangga alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Aduh eta maot meni alhamdulillah ge Gusti. Atuh kan pertanyaan aku naon make di alhamdulillahkeun nya kan kitu. Urang mah ngadua umur bae hayang panjang, umur be nya ku Gusti Allah teh memang dibere panjang, tapi jeung batur teu akur, jeung tatangga parasea, datang rajaban jeung muludan oyod wae, ngaharesekeun ayeuna ka kelompok, senalna geus beak tilu can mere keneh, datang waktu berjamaah sia mah eueuh, ka batur pagawean sisigeung wae, atunya kan ti amekeun eta mah. Kadang-kadang mau geus diduakeun manten eta mah tidak heula. Nah urang mah gari kitu bela hayeuna mah karimetakeun diri, mosisikeun diri ketika ieu urang asal ti Allah. Ayeuna urang di dunia digitukeun jeung dikiekeun hakikat ku Gusti Allah. Ketika ieu urang rek kembali ka Gusti Allah, rek ninggalkeun ieu alam dunia, urang rek ninggalkeun jasa naon jeung kahadian naon nu selalu dikenang ku tatangga jeung baraya, terutama ku anak jeung keluarga nu eta senantiasa ngajadikeun doa nu hade, senantiasa ngocor ka alam barzah, ngajadikeun kebahagiaan ke urang di alam barzah. Geus bekari kitu. Ieu geus malila ieu beda ieu. Wajah-wajahna tos wajah-wajah magrib ieu. Geus sararupna be. Geus tara diarit lagi ku malaikat. Aduh, Masya Allah. Tah, gitunya panjang ayeuna urang umur, tapi
tapi urang kana ibadah hararese tepati beres. Atuh urang teh ayeuna umur panjang ibadah getol ngan kecek duit jeung usaha hararese moal ketinggalan. Terus teh duit loba jeung rumah tangga boseng serang moal teu beres. Da teh ngajamin loba duit beres jeung rumah tangga. Terus teh tengah jamin itu cecak-cecak ngeloba duit rumah tangga teu pati beres komo lamun teu proga duit meureun. Wih parah namanya euy. Aduh, Masya Allah. Nah, wal sakitu mugia ya Allah dina wengi ieu urang sami-sami bermunajat heula ka Gusti Allah, ieu barokah, ieu wasilah, ieu syariat urang takdim ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nembongkeun rasa kadeuh nembrakeun rasa mahabbah ya Allah. Mugia ieu urang sadayana bil khusus nu aya di lingkungan nu aya di tempat di samping diberikan ketetapan Imam Islam husnul khotimah, umur ayeuna panjang anu barokah. Mugia sadayana masing dibaparinan kalancaran baik itu dina jalan arusahana, dina tani bisnis dan lain sebagainya sing dijembarkeun milik rezekina amin. Aipok tecek ngutengil rajaban nya dekati baheula lagi batu rajaban tarangil lain di dia tuh di Brazil kerentoan dekati baheula lagi tara biung tara panasan batur berjamaah merongkol dekati mah batur waktu ngamingu deka nyempo di juru bari ngomeh HP. Batur rajaban datang ayeuna panitia kelompok ngararatan geus teu didenge ieu nyah tepi ka wayah kiwari awak cager usaha lancar mereka duit loba talung kene nu sok rajaban jeung muludan tahajud unggal peuting nyeh keur kebeuli suprapit nyaho teh kira aduh eta ngawanggung Gusti ngawanggung. Masya Allah eta kuno purah tahajud jeung duha teh asa ditotok halus kana dada atuh pikir-pikir tapi itu kumaha tah weh nu tara ikut andil di jalan Allah dengeke sok sanajan ayeuna urang senantiasa diberikan umur panjang awak cager usaha lancar rezeki babari duit loba pamajikan malah manggeus namah jadi dua padahal urang senantiasa tara ikut andil ilai kalimatillah tara ikut andil dina jalan Allah teu akur jeung batur teu hayang nyaho majar tentara panasan tingali pidaus syadai telah sakandari dina al-hikam pidaus syadai telah sakandari khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isaatika ma'ahu ayyakuna zalika istidrajan. Sakuduna ketika ieu urang keur jauh jeung aturan-aturan Allah, jauh jeung aturan-aturan Rasulullah, keur jauh jeung guru, keur jauh jeung kiai, jauh jeung masjid, keur jauh jeung madrasah, teu pernah ikut andil dalam hal urusan kebaikan dina jihad agama. Sementara kebaikan di Allah terus mengalir ke urang nu tadi teh rezeki babari awak cager usaha lancar duit loba hop ceuk seunah teulah asakan dari lain kudu merasa bangga nonjolkeun dada ieu aing tara salat duit loba ieu aing tara ngamingu usaha lancar tapi anjeun kudu ngagaduhan rasa sieun anu luar biasa kuduna urang teh sieun ya Allah abdi teh rumaos Gusti ibadah beda cara batur abdi cecen bisa atuh dina setiap kegiatan ge abdi can tiasa ikut andil Gusti tapi teu ieu milik jeung rezeki ti Gusti bet ngalir bae ka abdi kudu sieun naon sababna kudu sieun ayyakuna zalika istidrajan sabab bisa jadi milik rezeki harta banda kacageran panjang umur dipikeun sementara urang jauh jeung Allah jauh jeung Rasulullah jauh jeung para guru jauh jeung para kiai ikut andil dina jihad agama itu adalah merupakan lain ridho Allah lain padu Allah lain rahmat Allah tapi istidrajan semata-mata panyungkun ti Gusti Allah. Jadi lamun disunahkeun eta teh mun bahasa urang mah tong pati kabita kudu kitu teh eta teh golongan keuyeub aya kudu dibejakeun.
golongan keuyeuk kumaha golongan keuyeuk tingali lamun ieu bae urang ayeuna jitu boga lauk ayeuna urang di balong lauk teh kan dirinya rupa-rupa lauk mah saya jair aya dan lain sebagainya termasuk keuyeuk oge aya orai kadut aya laju suatu saat orang balik di pabrik kebenaran aya runtet inyuh ya runtet dikepel-kepelung kurang dialungkeun kana eta balong abdi bade naros ari ibu lamun kitu maksudna marab lauk marab keuyeuk atunya marab lauk ai keuyeuk pilu nyatu kamu ios nyatu kada ka keuyeuknya munya keuyeuk tuang gitu. Allah subhanahu wa ta'ala di dunia kan Rahman Rahim Allah maha sayang sayangna Gusti Allah tanpa lihat-lihat orang daripada mulai pejabat yang berbintang sampai tukang kentang yang selalu dagang dililit utang ayo dagang kentang loba hutang aya Allah subhanahu wa ta'ala ia teh anu maha memberikan kasih tanpa pilih kasih daripada mulai orang kota yang selalu berpakaian bersih dan berbaju mewah sampai ka kiai nu cicing di kampung nu kerja cuma di sawah nah istri bobela jadi kayak di kampung mah di sawah be ya gitu ngadu-ngadu yang boga mobil di rumah jalan lagi rajet ngadu yang boga mobil diheulakeun ai jalan ka imah can asup mobil itu paingan ku Gusti can dibere-bere si Gusti yang mana rek mana mawana tuh Masya Allah iya urang ayeuna di balong maksud narek marab lauk di balong teh aya kan lauk emas aya jair tapi dina pada nyatana gayep ngilu nyatu malah anyok orai kadut ngilu nyatu begitupun Allah yang ngawurkeun milik rezeki harta bana pangkat jeung jabatan ka umat manusia keur di dunia mah moal make kudu ieu pilih-pilih bahwa ieu mah lauk emas wungkul we gayep tong ngilu nyatu teu bisa sarerea didinya makan merata nu getol salat di rejekian mutara salat di rejekian nu getol ngamingu di rejekian mutara ngamingu di rejekian nu getol tahajud di rejekian nutara tahajud ge di rejekian malah anyog nu tadi teh nutara salat mah duitna ge anyog malah loba leuwih masuk salat tahajud kayeu ceuk urang kumaha Pak Cepurang wahai golongan-golongan keuyeuk. Tarik kene ya sorana aya lah keur teu disukan. Masya Allah. Anjeun ayeuna mah eueuh masalah bisi anjeun rek bersenang-senang ayeuna cicing dina pula. Rek ngilu ayeuna nyatu lukmas nyatu boleh nyatu, jair nyatu boleh nyatu, lele nyatu boleh nyatu. Tapi cek boga pula rasakeun tunggu ketika ieu pula ku kaula dibedahkeun. Nah, Masya Allah can orai kadut malu ngarusak eta mah nya ngilu nyatu nya kadang-kadang anak jairna ge beak Masya Allah beres we kan dibedahkeun lauk emas diala dipindahkeun ditimpen dina tempat anu hade jair mah atunya dikubek ge eueuh masalah keur ngala jair datang ke ieu kan dipek-pek pangheulana terus terojol orai kadut anyog eta mah dicacak aduh diancam awas mata kembalikan nu tadi ke dosa berarti rasakan dari ketika ieu urang masih ngerasa jeung rumah saya jauh ya diri teh jeung Gusti Allah urang teh senantiasa ngalanggar kana perintah-perintah Allah ngalanggar kana perintah-perintah Rasulullah tapi ya kehidupan urang Masya Allah milik rezeki babari dan lain sebagainya kudu sieun sabab urang teh kan keur diancam teh ku Gusti Allah Pidau Gusti Allah Subhanahu wa taala wahai golongan-golongan keuyeuk. Weh golongan-golongan orai kadut silahkan Anda
di dunia bersenang-senang. Sementara anjeun jauh jeung aturan kami, jauh jeung aturan Rasul kami, tengah warok ka ulama-ulama kami, tapi anjeun sing inget bahwa ieu dunia moal langgeng salamina, ieu dunia moal ngaged salamina, sabab suatu saat ieu dunia bakal dibedahkeun ke Gusti Allah. Dunia hancur, laut tumpah, gunung ayeuna rugrug. Ayeuna kan tingali tanda-tanda kiamat geus mulai, ieu dunia teh geus hipu, Bu. Terus ka laut jauh, ka gunung jauh, laju ayeuna gempa bumi bekan teu aya jol ngalalap. Masya Allah, ya urang rek kumaha. Lamun teu bisa mosisikeun diri teh ayeuna. Dagoan cek Allah sabab ya dunia teh kan bakal dibedahkeun, minimal nu disebut ayeuna kiamat sugro naon maut, maut. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadinya kan malaikat geus siap-siap bae. Ya makhluk emas, ulah tahajud, ulah duha, sok sanajan di dunia nu boga suprapit bes ieu mah. Nah dipisahkeun. Mulai ya tadinya datang di Imajair mah kumaha, Imajair mah salat masuk tapi kadang berjamaah kadang tara gitu yang ngami masuk tapi nya sekalian gitulah ibu-ibu mah ngaminguna sok bari pamer baju ieu mah anggap jair we asal ngamingu beula daripada anteu sah oi torojol tekap ai panon ka hareup ai leumpang ka gigir ai ngawang kongkos nu ai kalakuan jauh jeung aturan keuyeum garayap cek malaikat sia didinya malaikat munkar jeung nakir masya Allah gayeup pek ku malaikat ai tarojol teh orai kadut anyok da eta masuk ngarusak di dunia nanti syau mulai orai kadut hati-hati sababan orang geus moal kebal, urang tekan malabadi, urang tekan bakal mau setiap kelakuan urang kan dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah daripada mulai urang masuk alam barzah ditanya ku malaikat munkar jeung nakir. Ancam tak ku malaikat. Weh golongan-golongan orai kadut, hati-hati anjeun ketika ayeuna papangih jeung kaula di alam barzah. Nanya kaula ka anjeun bisa ngajawab selamat, teh bisa ngajawab anjeun cilaka. Di dunia anjeun bisa bae ngeunah-ngeunah wahai golongan-golongan orai kadut. Nu penting ayeuna barang dahar ngeunah dina sumut mata wareg kana beuteung lancar dipodolkeun. Halal haram ka anjeun di dahar. Awas ayeuna. Geus beresan. Masya Allah. Diancam dikade-kade Pak Allah suur ayat-ayat Allah di dina Al-Qur'an ngaawas-awaskeun ka urang teh awas sok tahu rasa tunggu cek Allah pembalasan kaula. Nah ya Allah ya Rabbi sakali deui mudah-mudahan ieu urang sadayana barokah daripada ayeuna ta'diman wa takriman karena sasih disrokeun sinareng dimi'rajkeun dan junjunan urang sadayana senantiasa dilungsuran kaberkahan ku Gusti Allah, senantiasa diberikan hidayah petunjuk ku Gusti Allah, kalayang senantiasa ayeuna urang sadayana diberikan pertolongan atas segala rupi permasalahan-permasalahan urang di dunia kanggo menuju keselamatan sinareng kebahagiaan akhirat. Wasilah urang sadayana ieu tanding kajunjunan mugia urang dieu wabil khusus ku Gusti Allah dianugerahi urang semakin cinta ka Rasulullah nu kadituna ngajadikeun wasilah cinta ka Gusti Allah sabab ieu peringatan ieu perayaan ieu takdiman moal bisa ayeuna terwujud seperti kieu tanpa didadasaran ku keimanan aya keimanan tapi teu aya kacintaan ka Rasulullah dina qalbu yakin urang kan geus moal daek rajaban jeung moal daek muludan sedengkeun ayeuna masalah urusan cinta ka Rasulullah nah ieu teh urang mah kadang-kadang Masya Allah maca sholawat ayeuna sakali sholat 100 lamun sampai sapeting berarti 500 geus asa pangcintaan pan kajunjunan
datang bulan Rajab-Rajaban, datang Maulid-Maulidan, geus asa pangcintana bae kan ka junjunan. Tapi tingali Pak, ukuran atau barometer urang cintana ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterangkeun ayeuna kitu dina kitab Sahih Muslim juz kahiji halaman 38. Di dinya bahasana aya-ayana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu tampi daripada Anas bin Malik. Pidawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna haba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Pidawuh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, can sampurna ieu keimanan seseorang ka Gusti Allah sehingga eta jalmi teh cinta ka Kanjeng Rasul melebihi daripada cinta kanu jadi anak, cinta ka Rasulullah melebihi daripada cinta ka indung bapak, cinta ka Rasulullah melebihi daripada mencintai sesama manusia. Ayo, bisa can urang cinta gitu ka Kanjeng Rasul. Ayo, matakan ya Allah, ketika urang lamun terek menang padol jeung rahmat Allah, lamun urang ieu di akhirat lamun terek menang syafaatna Rasulullah, hanya sebatas mengenalkan amal urang geuninganan asa pangcintana ka Rasulullah ketika diukur ku hadis-hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan urang ka Kanjeng Rasul teh masih jauh. Sahabat makan nu dikorbankeun nyawa, urang makan ngorbankeun tumpeng 20 bungkus ge pasea heula. Pasea heula badami jeung salaki. Cek salakina mah numpang ini ayam. Dah, ayam mahal. Naon tuh? Nog bapana. Atuh nog sekalian ka warung, mikir heula pan. Meulin nog kita mikir benog. Nog mahal atuh ieu. Naon atuh? Tentang tarik-tarik ya, begitu tarik-tarik. Panjangnya sabodo teh atuh cenah ieu ngalah. Eta urang makan cinta ka Rasulullah teh karek ketika bisa gitu. Terus deh. Allah. Padahal kan kadang-kadang doma mah gaduh urang teh. Benar teh. Nu boga doma digiringkeun hayam. Hayam kan kadang-kadang boga urang teh. Datang Maulid dan digiringkeun anak nog. Nog masih pada mihan dibagi dua gitu. Moh. Ya pidau Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam can sampurna keimananana seseorang sehingga eta jalmi teh kudu leuwih cinta ka Kanjeng Rasul, tinimang cinta kanu jadi anak, tinimang cinta kanu jadi indung jeung bapa, tinimang cinta ka sasama. Masya Allah Pak, lamun urang ngaku bener cinta ka Rasulullah, hati bade naros. Lamun urang ditaros di cinta urang, nah cinta keneh ka Kanjeng Rasul apa cinta keneh ka anak Pak? Tuh aja bingung ngajawab. Nyawab cinta ka Kanjeng Rasul jika nuhun. Tapi dina pada nyatana dipenta udunan 100.000 matara langke, dipenta HP mah ku anak 1 juta, pan minta harita dipembelikeun harita. Atuh cek Kanjeng Rasul terus mah bohong, begitu-gitu amat cinta. Mah jadi bingung. Lamun ibu atuh ngawaler kitu cinta ka Kanjeng Rasul, cinta ka anak atuh jujur be jujur. Cinta keneh ka anak, terus Masya Allah. Bapak lamun ditaruh cinta ka anak, cinta ka pamajikan Pak. Pak, iya rumpuin. Cinta keneh ka anak atau leuwih cinta ka pamajikan? Sok jujur mumpung aya ieu bojo urang. Eksing tarik. Mumpung aya. Anu pamajikan urang geus ngilang-ngilang ge yo ngadenge-ngadengekeun jeung ngadenge sara urang teueun lamun ngajawab cinta ka anak awuh. Awas. Salah aing awuh nya sara salaki mesti kalau kumaha ge. Pak, sok
sanajan urang ayeuna mungkir oge ibu hampura. Lamun bapak-bapak ditaros sok sanajan teu bisa ngajawab antara cinta ka anak jeung cinta ka bojo, hatena mah tetep cinta kanu jadi anak. Terus Bapak, cinta keneh kanu jadi anak. Sok bayangkeun kuring. Pengorbanan urang kanu jadi anak di awal lahir sampai ka dewasa. Begitu cintana urang kanu jadi anak. Begitu cintana urang kanu jadi bojo. Bayangkeun Pak pengorbanan urang daripada mulai urang beriman ke Allah, beriman ke Rasulullah. Bayangkeun pengorbanan urang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembuktian urang cinta ka Kanjeng Rasul. Rada seueurnya Pak. Cinta ke anaknya Pak. Cinta kene ke anak Bu. Naon sababna buktikeun? Urang belaan hese capek melaan anu jadi anak yang pamajikan wengal poe urang capek gawe eueuh pagawean di dieu belaan ayeuna neangan pagawean kan urang kana jauh teh urang kule dina jauh 2 bulan 3 bulan urang kan balik deui ka imah datang ka imah urang teh pan sakitu awak capek bari urang ayeuna keur barang bawa janjang jingjing kitu ieu sirah lieur geus numpak mobil bener teu. Jaba ayeuna urang babawaan jaba kesang masih kenekan ngucur, tapi ketika datang menjadi anak nyambut kan jadi kolot bari ngigel joget engklak-engklakan nyebutkeun bapak balik mangka urang capek jadi poho pusing jadi leungit kesang teu karasa anak dirauh dipangku digalentoran diciuman bener teu Pak. Bayangkan kurang lamun ayeuna urang ini kapanyabaan gawe menang 2 bulan 3 bulan balik ka imah urang awak capek kesang keur luput leket bari urang berat barang bawa oleh-oleh datang ka imah lain disambut kudu jadi anak tapi disambut kudu jadi pamajikan diburuan bari joget jingklak-jingklakan di pangku moal. Pas orang datang ka imah teh rampayat teh pamajikan teh si A balik aduh boro-boro daek mangku cek urang teh bari ditahap cabak tarangna Indonesia gitu jeung ngadadak ieu ditinggalkeun 3 bulan cepet-cepet ngadadak robah moal teh gara-gara aya FB Pro. Astagfirullahaladzim sing ngareling datang FB Pro ngadadak jelema jadi arwah. Ya Allah ya Rabbi. Gusti nu agung kita kunaon boga pamajikan manang kieu. Masya Allah. Nah, balikeun Pak. Cinta kanu jadi anak mah dipenta mun aya dibikeun mun eueuh diusahakeun. Cinta ka pamajikan mah sarua aya dibikeun mun eueuh diusahakeun. Kabayangkan panu tadi saking ku ayeuna tertanam rasa cinta jeung mahabbah dina kolbu nu geus moal bisa kasilih-silih jeung kaganti-ganti kanu jadi anak capek jadi leungit pusing jadi leungit kesang teu karasa begitupun Pak. Ketika orang memang dina kolbuna yakin mahabbah cinta ka Rasulullah rajaban teh lain hanya sebatas era we ku tatangna DKM manya batur marajaban ari urang hideu kan eta geus teu beres niatna. Sedangkan Kanjeng Rasul innamal a'malu binniyat hadis ieu kan geus pada apal budak ge kan geus katalar urang ge kan geus nyaho bahwa jadina amal sahna amal lamun dina pikir jadina amal akhirat rek jadina amal dunia ieu pagawean urang eta kan gumantung kana niat nu ngretek dina hate urang tapi kunaon atuh urang ketika ayeuna diumumkeun ku ketua kelompok laju aya nu ngararat ayeuna urang rajaban jeung ngulu dan niatna meunang era ku batur. Apa ngamal teh meureun kumaha niat? Tapi sok paure jaga teh di akhirat Gusti kemana tuh ya ladang ta'diman abdi rajaban abdi Gusti
abdi teh pan belana ya hayam hiji ge pan ku abdi teh dipencit aya nu ge pan belan dibelah-belah Gusti supaya kebagian Gusti aya bihun saeutik pan ku abdi teh belaan direwet dibagi-bagi aya nu 8 lamar nu 5 lamar bisa lan penting mayan belah ieu mah salah eueuh teuing Gusti tapi ayeuna amana Gusti kumaha jawaban Gusti Beuy, rewas tuh cek. Harus nunutan.